Arab cendet datang kene wae yuk. Itu lain kan? Hah? Itu juga tuh. Lain Aisyah tuh garing dari nama pagenu ke Arab jadi ke Bali. Ayo lilir banyak ongkos doma muli jualan. Cikin kan orang mau diganggu kan. Ayahnya itu di mana di Jakarta ya? Nih itu misalkan jalan tol. Lain itu jalan tol kan tadi teh bulat-bulit tadi. Kan juga orai. Oh. Teh orai tol. Aduh, ampun. Hah? Biasanya di dia urang pesawat ieu. Di mana? Di pos eta? Oh, berdua tukang beci gue. Aduh, ampun deh. Ayo nama cewek tuh. Ini dewek bikin laguan dia. Selain balik. Embung. Kira kan bukan. Roda 6. 2000, roda 4, 1500 itu roda sebenarnya. Itu di jalan tol kan pakai roda. Itu baru danceng. Bujang. Jadi kira bener, tapi dipikir kurang bener kan. Aneh. Peremang pardu kasambut. Sunat kalapa. Akan di dia. Dewek ke dia kan laguan. Kurang balik. Silain balik. Jadi udah jatuhin ke bapak. Lantaran kapalna can landas. Langsung landas. Nah, waktu kita mau ke kampungan lain. Naon? Landas dituntun. Oh benar. Ya itu. Jadi akan dia. Dewek dia kena laguan dia. Silain balik. Bejakan ke bapak. Gitu can datang. Bisa jam di rumah teh. Bye. Aduh. Ampun cing. Itu sah. Urunnya juga. Juga balik lu ngaramet. Iya. Aduh. Iya apa dia? Mana si Imas? Kemudian si Imas modal juga. Aduh, kumaha di Arab teh di dituna di mana Ijem? Di dituna teh di Arabna teh geuningan deket eta di mah cicing teh lain di Arabna. Di mana? Di Pangbetokan. Mau berokan urangnya. Lain di dituna teh di Arab teh di kampung di kota. Di kampung kan. Kampung naon? Kampung eta teh penyoganan cenah. Penyoganan di Arab teh. Imas. Jangan ditanya. Ini bangun Imas campura Imas. Nah, eta kulit ka kemplongna mak ibu. Jangan ditanya. Kumaha di Arab teh Imas? Jangan ditanya. Suku aing ketika jebrang kieu. Suku jebrang kana juga musuh ai beuyeur. Pokoknya jangan ditanya kemana aku pergi. Kan bae Imas sampura aingnya hari teh bisa ngongkosan bisa ini kayak gitu teh. Boro-boro ngongkosan kalau ka duit mah aya jadi gubuk geuningan. Lain bejana di Arab teh usum naon ya? Usum nangka kemarin. Lain eta di Arabna mah di mana? Kuring mah di Arabna teh deket Kiara Eunyeun. Nah, eta senaja lain teh. Lain linglung gitu ngomong teh. Di Kiara Eunyeun di RT Sadut. Orang dia katanya asal mah. Orang dia, orang Bandung. Orang Kiara Eunyeun gitu nya lembur ngababakan mah teh ngaran Kiara Eunyeun pajarkeun teh pangeling-eling Kiara Eunyeun. Lain di sahat ngadunungan teh ngaranna. Saha teh? Tadi urang teh ngomong naon teh? Sadut. Tuan Sadut. Dunungan urang makineri sama di kananan ini Edot. Lain bejana cenah perang ditu cenah ieu krisis teluk heuh teh. Asal? Tidak soal naon teh cenah. Soal di Karaluwe kamu. Perang di teluk. Lain di teluk. Di teluk gimana? Akan kurang-kurang manusia sama ngerakeun di Arab teh. Kumaha? Ngerakeun. Tuh, sajadah di hakanan kajar kita babat. Sajadah di babat. Simas abatur mah. Ai sieu mau kena dianggap naon Ijem? Lain eta. Iya, majarkeun
nyerakeun teh cenah gem hayang bung cenah sangrai kaca. Ai tahu naon? Tumbila tidak kalah. Akang lalakon si Ijem keur anyar datang ka ditu. Kumaha? Menang pamilu mah sapopoe teh dimuk kena we. Oh, pasar dimuk kena. Aku anjing lagi disangka mayit lempang. Oh, ya dunungan oge bararuni atuh. Oh, syukur ai salah lambat mah. Dan mata ulah kalau dikating ku batur, meh batur ini kaitu nya. Urang teh kudu pengertian heula di dieu anu leuwih jero. Ulah waka kabuboro teh nya kasemaran tingali leuheung lamun nya kumaha lamun ditipu. Ari tadi nama kuring teh Kang era ku tetangga. Heeh. Sabaraha imah mah geus nyetel pabarola. Sabarola anu bulujeun di luhur teh. Jika kate Nyiruan, teh nyiruan belebug. Lain teh pabarola, Mang. Arab doma. Da cenahnya pajarkeun teh di ditu mah maju, nya di urang teh tetangga. Kalau baru-baru kitu kuring teh hayang ini ka ditu. Oh, terus Di ditu mah komo si Ijem mangerakeun kan anya datang ka ditu. kumaha cenah? Mas tadi geura tuhnya katempo di dieu mah bintang teh deukeut. Juk naik sidik menara masjid. Masjid naon di nu kasohor teh nu gede teh Ijem? Aslina anu teh jaminan kajamin itu. Sulanjana. Sulanjana. Oh, benahan tadi jalanan Sulanjana. Sulanjana mah sabaleuna teh al kangpreng. Masjidil Haram teh. Tah eta kan. Ni poho Haram. Ampun cing. Tapi ingat yang Masjidil Haram ingat ke Kajang Haram. Heh? Wah. Lain menang naon wae mana tadi itu tadi gawe teh gaji sabaraha poe, sabaraha real. Ini sabaraha hektar. Geus ngarti da Kang da kuring mah jajan di sabaraha si kuring teh cing eta cenah meser kue mari. Itu teh hari-hari ngajawabna teh. Langsung baca. Teuing da kuring teh bingung kudu kumaha ngomongna. Saya teh buntu itu. Namun geus buntu mah teh yoren ini balik ke kampung. Kira-kira cukup itu. Derek nukerkeun duit rea bawa si Ijem jeung si Imas ka bank. Bang Samiun. Lain kira-kirana ieu duit tukerkeun ka mana? Da teu payung geuning ka warung oge.
duit ieu mah atuh akang. Kumaha aing didengar kieu teh. Duit ieu teh ditukeurkeun Kana naon? kana beas. Ya kana duit deui atuh. Kudu atuh ieu ka Bang. Kudu minta. Itu payung urangnya. Kan. Kata duitnya sebenarnya asli itu. 1, 2, 3, 4, 5, genep aya 70 real ya dulu. Lumayan. Hah? Lumayan. Sebenarnya kira-kira lagi dicukurkan jadi duit orang jadi sabaraha? 70 real. 70 real teh jadi 18 ribuan lah. Dikira-kira. Oke. Orang tukurkeun karena ini angkutan kota. Naik angkutan kota. Lain ini duit real orang tukurkeun dengan angkutan kota kekenek. Pan kenek masuk punya duit nih. Nyari akan ayam di Dagor aku kenek. Di situ nyamuan kita ekeun atuh. Ayo nanti aduh akang kita tadi kabang. Heeh, ai bang teh naon aing teu ngarti. Aduh akang. Bang teh kumaha bang? Upamana bang. Heeh, bangunan bangkrut. Aduh, kebang duta, kebang mana itu? Lah, mama lo tadi udah mah. Lo babang lah. Heeh. Ayo tuh. Kemana? Ayo kabang. Itu benar nih duitnya ya. 70 real. 70 real. Oh, ada orang boleh SB. Tuh 70 real jadi tilu. Tuh lumayan tuh. Tuh jadi tilu. Ayo itu naon kalangan ku kaca gitu, urang kudu duit kayaknya. Saya apa patong kita. Lain mah patau kasir, duit. Kasir. Bisa nukerkeun duit mah urang teh. Satu boleh tadi saya. Nanya ke biaya seberahanya. Tanya lamun dewek 70 real ditukerkeun kana duit urang ya. Duit urang depan anu laku teh di urang rupiah. Ya. 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 Sebarang rupiahun, lamun dirupiahkeun ieu tidak 70 real. Tapi makan 70 real lamun dibelikeun hayang jadi dandanan, hayang loba, belikeun kerupuk sebarang deumeun. Aduh, ampun deh. Supaya gubuk. Hah? Supaya gubuk. Nah, gini bang aja tutup, woy ah. Nyare di imah lain bang atuh kios rokok. Tutup, jiro ya.